Bismillahirrahmanirrahim. Lantaran sifat cahaya Allah lahir di seluruh perkara, jeung itlaq ke Allah hartina ngawangku Allah ke seluruh perkara, mutakayipun bikulli kaif turti di kaidat ku kaif. Eta mah ulah diomong nu kos kitu mah kuduna dirasa. Jadi aya ilmu nu teu bisa diomongkeun tapi kudu dirasakeun. Urang lamun belajar ngaji alfiyah natijahna jang supaya bisa maca kitab nu ngajar alfiyahna kudu geus menguasai ilmu alfiyah. Ajarkeun kuari mubtadaul zaidun wa azirun khobar ingkul da zaidun azirun manitazar. Saenggeusna kanyahoan mubtada teh isim zat contoh zaidun, khobar teh kitu azirun isim sifat, lantaran hakikatna khobar mah adalah sifat. Mantak kadituna bakalna meunang hiji mubtada di khobaran ku dua tilu. Sakumaha meunang hiji mausuf disifatan ku sababaraha sifat. Geus kadenge ngeunaheun kudu ngadengekeun anak dibentukan zaidun azirun. Jadi engkena murid ge bisaeun maca kitab teh. Oh jaheueuh tah eta teh ngaji nahwu. Mun kuari ngaji ilmu nahwu, ieu guruna ge teu nyahoeun nu deuk dijadikeun mubtada teh kudu isim naon. Nu deuk dijadikeun khobar teh kudu isim naon. Teu nyahoeun olahanana guruna atuh ka muridna. Ulah wakamagahan alfiyah heulanan tah. Ulah wakamagahan alfiyah lantaran nyanana kiai ari nu sok dijieun mubtada sih ulah sok loba omong sia. Amun tuturkeun mah geus kos kitu bae pokona mah sia. Dengekeun mah geus kos kitu bae ti ditulang kitu bae. Teu bisa kitu atuh engke moal bisa maca. Urang lamun ngaji sorof berarti deuk nganyahokeun mustaq minhu. Deuk nganyahokeun kitu tasrifan. Ilam anna tasrif fil lugat at-taghyir terus dari sunna wa indal istilah taghyirun maksusun dan lain sebagainya. Geus engke kanyahoan sulasi muzim sulasi mujarrad aya 6 bab, sulasi mazid aya sabaraha bab, terus aya mujarrad aya mazid, terus aya rubai mujarrad aya rubai mazid. Nah dibentukeun ku urang kos kitulah ngaranna ilmu sorof. Guruna kudu nyaho heula. Besingke ditanya ku murid, kiai kula mah puyeng biasa aya 2000 kali mana kula sok loba omong. 2000 mah 2000 bae geus. Lain eta mustaq minhu tina naon? Ih pokona mah 2000 mah ti ditu napa wa 2000 baca ka madrubun. Henteu mah kali mana kali kula loba omong siang geus. Aing mah puyeng aya ditanya ku sia. Aya ditanya ku batur leuwih puyeng. Oh berarti guruna teu menguasai moal bisaeun nyana ka mustaq minhu 2000 di mustaq tina naon? Madrubun di mustaq tina naon? Eta istiqaq apa istiqaq sogir apa istiqaq kabir? Moal nyahoeun ngaran. Moal nyahoeun tah lamun nu jitu mah 2000 di mustaq tina darbu. Eta istiqaq naon ge istiqaq sogir? Ai ngaran istiqaq ai ngaran istiqaq si kumaha? Poho deui mama ge. Oh atuh komo muridna meureun mama ge poho. Eta ngan deres. Istiqaq ke bab wado. Nyaritakeun panwado. Eta teh kudu nu jitu urang rek magahkeun Fathul Muin kudu geus menguasai heula pembacaan jeung surahna. Kakarak murid bisaeun ke ngaji Fathul Muin. Eta mah kakarak ge ngaji kos kararitu. Tapi lamun urang ngaji hikam lain jang bacaeun hikam mah. Lamun urang ngaji Ihya Ulumuddin lain jang bacaeun. Terutama ngaji hikam wa ai jeung Minhajul Abidin jeung Ihya Ulumuddin tama lumrah oh masalah. Tapi ngaji hikam mah urang can boga rasa boro-boro rasa guru torekat ge teu boga. Aju ngaji hikam sasar sia cak aing sasar mentak diharamkeun ku Mama Gentur Mama Syatibi mangharamkeun ngaji hikam. Mama kitu Bakri ngaharamkeun ngaji hikam. Ulah sok ngaji hikam. Mama gitu di Bandung teh naon gara panyaungan, mama panyaungan gitu ngaji hikam. Kabeneran dina hikam teh aya anu lugotan keur ieu teu ngaji salembar. Eta kunyana teh dibaca. Diliwat bae.
Ieu malantaran hese ceknya na ieu hiji teu ngaji, nomor kedua encan datang kanu dicaritakeun. Diliwat bae teh mama panyaungan, ararapi. Oh, ku ari mah kaluaran aliyah ngaji hikam. Aliyah ngaji hikam. SMP lain, SMA lain, si orang sanawiyah. Allah. Ngaji hikam tampilingan. Nu magahanana kudu nu nyaho nyamun ngadengikeun mah sanawiyah, aliyah, SMA los. Los mah urang ngadengikeun jelema nu ngaji hikam mangga. Ai kadatang bae tu kurang dengikeun, teu datang bae tu tinggalkeun. Tapi nu macakeunana mah kudu nu geus boga rasa hikam. Mantak hikam aya 3 rupa surahna. Sing ade teu meunang sambarangan ulah padu hikam-hikam bae. Naon sababna? Ieu mah deuk nyaritakeun rasa. Deuk nyaritakeun rasa, dituangkeun rasa ma'rifatullah wa rasulih melalui hikam ku Syekh geus minimal jelema teh engke mun nyaritakeun perjalanan ruhnya ho. Pan ieu mah deuk nyaritakeun wisata ruhani. Deuk nyaritakeun wisata ruhani hikam mah lalakonan deuk datang ka mana? Ai urang mah pan wisata teh wisata jahe. Nyaritakeun hikam teh boga kaisin. Engke kumaha nyaritakeun ketika nyaritakeun zikir, ketika nyaritakeun aurad. Engke mun nyaritakeun auradna ge engke lamun urang teu ngaji tarekat mah pajar aurad pelet, pajar aurad gajagoan, pajar aurad dunia, aya khusus aurad naon. Geus singkatanana datang ka mana aurad teh? Tah ieu. Kemudian waridat, bahasa waridat teh naon ieu teh? Aya istilah-istilah tertentu ketika nyaritakeun zikir tahapanana ka mana kumaha. Mantap hese di awal lagi geus dimimitian idfan wujuda ka fi adil khumul. Sedengkeun jelemana masih kene cacampuran jeung pamarentah. Nu diaji hikam cak pancak hikam ge idfan wujudaka kubur wujud maneh fi adil khumul. Tuh di leuweung. Di taneuh anu sepi leuweung eta keur carita zahir. Pada tete maksudna titah memisahkan diri urang jeung makhluk. Maksudna deuk ka Allah doang. Mun nyana ngaji hikam sedengkeun nyana bergelut keneh jeung pamarentah, peuncit teh jelema. Peuncit sasar sia bakalna. Ulah diaji ku nyana mah ngadengikeun bae. Tah jadi guruna mun ngaji alfiyah kudu geus paham alfiyah, ngaji johar maknun kudu geus paham bilagah, mun ngaji fatul muin kudu geus paham fikih, mun ngaji hikam kudu geus paham soal ruhani. Ieu mah guru ge teu boga nyaritakeun hikam. Boro-boro hikam minhajul abidin. Cek guru-guru lugotan bae ulah di surah. Asal baru galugot bae lah ulah di surah. Boro-boro eta ieu bae ge ieu naon gara-garana Kifayatul Azkiya. Dah Kifayatul Azkiya sing hade. Kifayatul Azkiya teh nyaritakeun syariat, nyaritakeun tarekat, nyaritakeun hakikat. Lamun urang sakadar ngalugot mangga bae ulah sok panjang-panjang teuing surah mun teu boga guru. Sebab engkena salah ke akibat dari surah nu salah engke ka dituna mal beres. Nah, ieu berita hikam tak kuas kieu urang hese pan ieu. Walin nuriyatihi zahirun fi kulli syai, ujung-ujungna hulul pan. Sebab cahaya Gusti Allah lahirlah di tiap-tiap perkara, eta lahir di tiap-tiap perkara. Ku sebab ngaihatohna Gusti Allah di setiap perkara, atuh Allah teh mutakayifun bi kulli kaifin, cuman gair muqayyad. Mantap bahasana kieu. Aing teh cek Gusti Allah sirrul ana sirrul insan wal insan sirri. Kaula rahasia manusia rahasia kula. Wah, puyang bang urang naos kesik. Kek kumaha. Kula teh rahasia manusia teh rahasia kula.
aing teh nyieun ka sia wahai manusia ku aing dijieun dedeg pangadeg sia mata ceuli irung sungut leungeun beuteung kubul dubur suku di jerona aya kolbu di jerona aya jiwa di jerona aya ruh eta teh jijieunnan aing nang aing nyieun ku aing disembahkeun ka sia wahai manusia jangka aing ti aing ku aing ka aing eta teh bahasa Tangerang tah lemes tah eta teh ti aing ku aing ka aing bejeuna Allah mah kos kitu ge geus lamun sia hayang nyaho lantaran aing teh rahasia sia teh rahasia aing atau setiap gerak sia teh aya aingan sia dahar sia nginum aya aing nu ngagerakeun sia nangtung sia diuk aya aing nu ngagerakeun sia dek berangkat ka mana menuju sesuatu pekerjaan eta teh aya aingan dek berangkat dek balik aya aingan sia ulah hese-hese neangan aing aya di sia kebal-kebal mah aing teh pangeran hikam teh kos kitu hese dicaritakeunana lantaran teu marasa aing teh rahasia sia teh rahasia aing lantaran aing makos panon poe teu meunang pan urang eta namsilkeun Allah ka panon poe lantaran Allah mapan mukhalafah lil hawadis ari panon poe mapan ciptaan Allah maknya urang nyontohan Allah ku panon poe sasar sia hikam dah cecatu ilah ieu mah keur carita bae heulanan urang lepaskeun heula supaya kaharti ku hati sia tuangan rasa aing panon poe di mana sorot eta kabeh kasorot eta teh sifat teh moal bae pisah jeung mausupna caang teh sifat di mana aya caang aya panon poe di mana-mana aya sia aya Allah moal datang ke kitu aya langit aya Allah berarti aya bumi aya Allah berarti aya sia atau aya Allah aya tai kebo aya Allah oh Allah tadi tai kebo bisa nyembah ka tai kebo atuh ieu kumaha tuh teu kumaha sia atuh ilah ieu mah keur carita bahasa batin bahasa rasa dituangkeun ka bahasa aing kumaha nyobutna rasa aing teh dek dibejakeun ku kasia ieu aing kumaha nyebutna lantaran sia mah pan beuki kene suweg nya suweg sia ampura teu kaharti bae atuh moal kaharti lantaran sia mah alamna alam di dinya kene geus lamun sia masih kene TK dibere pelajaran SMP moal kaharti setika-tika sia SMP dibere pelajaran kuliah moal kaharti setika-tika aja eta keur carita metode komerasa kuari kudu kumaha tuh kudu diliwatkeun heula syariat aju kumaha bakal katempo gerak keagungan Gusti Allah masih kene urang di syariat mah moal katempo bae Gusti Allah kok bisa teu katempo pan salat teh syariat kahalangan ku salat sebab urang mah hayang salat lain hayang kapanggih jeung Allah ku hayang salat eta lah ngahalangan urang jeung Gusti Allah atuh ulah salat bae atuh bagi parah salat bae ge can datang ka Allah kok teu salat nu sabesia tuh dibulak-balik ku sato ilah sia macan paham kan can lantaran teu boga rasa henteu kudu kumaha tuh piceunan heula syariat aya nu ngaran syariat naon dahar supaya boga tanaga piceun ulah dahar sia aduh atuh teu kuat mun teu kuat dahar bae salat biasa bae mun teu kuat mah aju naon deui ulah sare sebab sare mah syariat atuh lamun teu es mah atuh puyeng sare bae sia mah atuh ngan ibadahna ibadah syariat bae geus bae kos kitu butuh kene dahar butuh kene nginum butuh kene awewe malah ngadoa deui hayang datang hiji deui kurang produktif pada nu di imahna geus aing didinya bae ke mama punten ai kitu mama teu dahar mama ge panggerengan sarua ulah sok nyaritakeun ka mama sia heula
Puyeng cenah abdi mah ngobrol jeung mama mah ulah guru aing ngajatelok ngamuridkeun. Geus guru tarekat mah mun dibentak teh mun dipentak embungeun lain kudu make selembaran asup tarekat sia ka aing mun henteu sasar sia. Nya tarekat si kos kitu. Ayo gegeran mumpung aing hirup keneh ngaku mal beres. Lain kitu tarekat dipentak ih dia teu aya. Teu bisa. Maksudnya kuateun henteu. Atuh kudu kumaha mama endek supaya kaharti cahaya Allah aya di mana-mana jaka deuleukna ku urang teh pagawean mah aya gerak urang teh panangga gerakeun Allah di mana-mana manusia geus beak ikhtiarna ngomongna ka Allah geus beak ikhtiar pasti ka Allah ngomongna ka Allah lah cenah meureun kiai nya jang geus diobatan ka mana-mana ge jang geus hese geus bae tinggal dipasrahkeun ka ai kamari kunaon teu pasrah atuh pun kamari atuh pasrahna wali mah memeh muriang geus pasrah memeh paeh geus pasrah urang mah lantaran bersyariat nyareat heula ke geus beak syariat teh kakarak ngobrol kakana jeung adina jeung keluarga ja urang nyareatan abah geus beak lamping geus beak sagala geus ka Singapura sagala kuali mah geus pasrah bae kumaha Allah ai kamari kunaon teu kumaha Allah. Tah eta teh urang teh kahalangan ku ikhtiar urang moal wali moal jadi wali. Ai kitu wali teh lo ka rumah sakit osok. Puyeng cenah kula mah ngobrol jeung mama. Puyeng wali ge osok biasa ka rumah sakit. Ah mah nya pan teu meunang zahiron. Nutupan kawalianana supaya ulah disangka wali. Lantaran lamun nyana bertahan bae di imah hayang disebutkan mama eta mah embungeun ke rumah sakit hayang dihebat-hebat gugur kawalianana atuh hese ai kitu mah mama saha nu babari jadi wali ai lain wali mujmir mah atuh hese nu mantak saha jelema namun teu ngaji tauhid heula moal beres endek supaya boga rasa sama Allah teh aya di dada basor Allah teh aya di dieu kudu kumaha singkabkeun nu mantak salila urang boga rasa ilmu eta ngahalangan ka urang usul ka Allah. Aya jelema kahalangan ku dunia biasa, aya jelema kahalangan ku jabatan biasa, aya jelema kahalangan ku kakayaan biasa, tapi jelema kahalangan ku ilmuna sorangan. Ilmu naon lu ngahalangan kanyana? Ilmu fikih, ilmu alat, ngahalangan ka usul dirina ka Allah. Kudu kumaha atuh ulah singkapkeun eta sehingga sholat ge ulah boga rasa urang hayang sholat mun urang boga rasa hayang sholat berarti urang kadar datang ka sholat geus puas kudu kumaha lain ndek usul ka Allah aya dek usul ka Allah mapan Allah ge aya di dieu gerak urang teh aya Allah atuh teu kudu sholat mendak wali mah tilok sholat mendak besi aya di lembur urang nu tilok sholat wali tewak rante kumaha cenah kiai ku hese-hese teh hese lain lalagaan mantak pun teu boga guru mah hese di mana ngamimitianana heula atuh tah kakarak mulai endek ibadah endek talar naon ieu pikihna sapina lumayan geus juz ama talar apa henteu ikro macet ikro hese jasa jeung izazul Rohim kita jadi imam Jum'ah tekuat sabih saja tekuat tetap waduha bae jeung alam taro tekuatan sabih acan komo surat Jum'ah mah geus tekuat bae lah pokona saya teh mah wali kos kitu atuh kudu kumaha tuh teu kumaha ja wali mah kadang-kadang Jum'ahna ge kulhu cenah bingung ieu kiai pasti bingung lantaran wali mah kadang-kadang sholat nangel kadang-kadang sholat teh lalaunan kadang-kadang cepet sholat kadang-kadang wali mah sholat teh kitu 5 rakaat zohor ge kadang-kadang 6 rakaat besi aya di lembur urang wali eta nu kitu kadang-kadang 2 rakaat doang sholat geus hese diamuman ku urang keur majzub keur fana keur bako mah teu nya mentak kudu sering-sering meuli bako urang ieu tah hese mun teu nyaho ngamimitianana heula hese ibadah ka Gusti Allah sebab ieu teh aya 3
tilu tingkatan alam urang atuh make syariat, alam malakut make torekat, alam jabarut engke make hakikat. Hiji-hijina aya praktekna di torekat, praktek salatna lain deui jeung cara urang di syariat salat teh. Ai rukuna mah sarua, naon kitu ngaranna rukunna mah sarua ngan praktek batinna engke nu lain deui. Eta ese saha nu nerangkeun guru mentek ulah sambarangan norekat ge. Sarena kudu kumaha, wuduna kudu kumaha dina torekat. Ari kakarak takbrung zikir aja bawa berkat mah babari. Zikir kita sama-sama zikir nasional di Senayan. Balik deh di beres sebarang pun. Beres sebarang balik di Senayan deh. 3 juta kan. Lain bensin eta guys. Da eta teh naon eta kos kitu mah. Sama bialah lalagaan tama kos kitu. Komo nyaritakeun saya guru Torio kok. Aya Habib gadi tasbihna dikongkoyangkeun ngobrol jeung kula. Terus ngobrol ditanya di anu Habib siapa ini? Habib saya Habib anu. Alhamdulillah Kiai. Ini Habib guru tarekat. Aing haju ka dapur we. Sia. Habib goblok meureun. Ngaku guru tarekat sia. Guys, mau dipanggihan deui ku aing. Guys, pokona Habib tinggal Habib, tolol. Teu nyahoeun ka rahasia tarekat. Ngomong deui di dinya di hareupeun aing. Guys. Bagaimana? Ya ngobrol udah Habib, pulang aja. Ente nggak sopan sama Habib. Sekali-sekali saya tidak sopan sama Habib. Sebab Habib tidak sopan sama saya. Mana Habib nggak sopannya? Nggak tahu Habib, pulang. Ya nggak getar-getar dia ngomong gitu. Meureun lain aing ngomong malaikat meureun eta. Ya Allah, ngaku guru torekat. Guru torekat mah kudu disumput-sumput, lain di aku-aku. Habib kurang ajar ya. Nyasarkeun sia. Habib tinggal Habib, komo lain Habib mandi liek ya kuai. Nyahoeun ka cara-cara torekat, masya Allah bahaya. Sumputkeun teh mutiara geus datang ka mana nya norekatna kage kadeulean. Teu kudu diomong-omong datang ka mana nya norekatna, engke ge katingali afal jeung ahwalna. Lain ngaji hikamna, lain ngaji ihyana, lain ngaji minhadul abidina, lain ngaji kifayatul atiyah, tama ngaji metode engke afalnya jeung ahwalnya na katemong sorangan norekatna. Penting nanya sok hudang kanyahoan antara nu hudang jeung nu teu hudang. Rahim kadele kurang hudang Rahim. Memang kumaha matana lain deui. Matana kudu beureum bae. Oh, kamari cenah cak Rahim beureum nyeri mata tah mah. Isboga kanyahoan bae geus, bakal kanyahoan bae. Teu kumaha ge kanyahoan, sanajan tamu teu wau teu naon. Ahli hudang peuting kanyahoan bae. Kanyahoan bae, kamari aya ti Bitung, kanyahoan di budak tukang hudang peuting nonton bola. Mata nu sok dipake ibadah ti peuting jeung mata nu sok pake maksiat ti peuting sarua cayanana mah tapi beda. Sinarna lain deui. Teu bisa dibobodo bae tah teu bisa dibobodo. Nah, kajen teuing urang sosorbanan, Habib pan sok loba udang-udang sorban segala, jubah segala naon, lain mah lain bae. Henteu kudu kikituan biasa bae. Mentak aya di dia Habib nu sok diomong enggak usah begitu, biasa aja gitu. Kalau sampai di situ aja, ulah sampaikan ka nyasarkeun manusia. Mata keur ieu pan aya Habib nu ditangkep di Polsek Pasar Kemis. Atuh eta, anu datang ka dieu, Kiai, ana mau marhaba ya di sini. Atuh Bib, marhaba saya tiap malam Jumat marhaba. Enggak, ana mau marhaba aja di sini sama rekan-rekan. Jangan. Ente enggak ngagungin sama Kangjeng Nabi, urusan saya ngagungin sama Kangjeng Nabi. Di situ marhabanya pengen uang. Marahnya na, aing marah deui imah aing sia. Balik sia imah aing. Tading diuk sia ngopi jeung aing ngarokok. Ada ka Bibrojak datang ge ngarokok gitu. Teu kudu kikituanan katempo geus ulah sok nembang nembong nu kitu. Engke ge nur ilahi mak katempo kajen kukumaha ge sakicep katempo bae. Nah, di mana ngamimitiana ieu supaya rasa eta aya. Ta eta teh kudu make guru. Ieu nya sia zikirna ti dieu ka dieu. Engke antina ieu bae heula. Engke naik ti dieu ka dieu. Engke naik ti dieu ka dieu rasa geus lain deui. Oh, bener. Tanya ku guruna, sia geus aya rasa aya kumaha mun nu geulis resep bagus. Naik sia aya.
Naik ya, berek paling doana. Naon, Allahumma zawijni. Tah jadi geus teu kudu sejak aya parantina, ja urang ge magahan amil aya geus bisaeun mah ieu murid teh atuh dipindahkeun ka jurumiyah. Eta ieu jurumiyah teh geus bisaeun atuh ngelal sia atuh hayu. Ayo ngelal. Ayo saudara, ngelal bae teu bisa ngelal. Ja guru ge jauheun wabiak lancar ngelalna ieu masyaallah qala suqala jabala laqal belaka qala ngajalkeun wana kalitan terkeun qala fala geus lancar ya budak mabniun mabniun mapolon ela kala hadu bila kolab sia nu teu ngaji mah puyeng sia ai Haji Hamid mah moal puyeng nya bang parantina tuh elna kala hadu bila kolab naon eta nakal hadu bila atuh kumaha aing bae eta mah biasa lagi siang mah ieu nya tah geus bisaeun murid naik sia atuh ka nyahoan murid ge bisa amil bisa jurumiyah bisa ngelal bisa ngasal sok asal sia ngasal gitu bismillah makhudun lu bukanna bisa bae geus nah naik sia kuari geus alfiah nu mantak dihiberkeun ku guru guru ge deuk kahiberkeun ku maca ka karak bulu centong eta cerdas kok kitu komo batin nyahueun jasa anu ngadidik batin lain haju guru torekat dikir diantop tilok kapanggih jeung guru tilok diugan ku guru datangna alhamdulillah cenah kiai kula ieu geus bisa datang ka kitu naon datang ka naon Dairatul Kubro sabaraha taun sia kakarasa taun ge abdi mah cenah geus datang ka Dairatul Kubro hebat amat sia ngelehkeun aing kos kitu amat torekat nyaritakeun Dairatul Sugro Dairatul Kubro ge engke wayah naik karak dicat teu kudu dipotokopi tarekat teh kudu lakonan bae eta ge mulai di dieu sok naik kanyahoan peutingna sok zikir jeung teu sok zikir kanyahoan ku guru tah di mana geus der beda ke kadeuleu salatna gerakna lain deui sebab melalui perasaan terus melalui perasaan kaya impian teu meunang dicaritakeun ai lain ka guru mah biar yang mimpi anu kapanggih jeung anu engke kanyahoan tek beres tangke naik sia teh engke ti alam nu ieu ka alam pertengahan alam nasud garana alam manusia alam nasud seluruh nu hubungan jeung manusia syariat berarti urang make patul muin geus datang ka pertengahan 50% berat naik ke alam malakut mulai guys beda tina lempangna lain diukna lain daharna lain sorangan nah salat naga geus lain deui nikmateun salat naga Allah akbar 2 rakaat salat zuhur batal sorangan nya padahal mah teu hitut padahal mah teu ngomong tapi nyana sorangan ngabatalkeun lain waswas beda jeung waswas mah setan ieu mah lain kunaon atuh apa nu ngagerakeunana Allah nu mere hirup Allah tapi lain inget ka nu ngagerakeun batal aing salat luhur berarti geus luhur Pak atuh urang mah lamun salat titah batal kos kitu ti Allahu Akbar geus batal ti Allah mau salat tujuanna atuh salat fikih mah emang kos kieu salat fikih mah sholli pada zuhri Allahu Akbar geus bae saudara alhamdulillah ai motor di mana itu hujan waduh hujan dari waktu alai malah rada dicepetkeun saya teh besi kabur hujan iya tuh salat teh kos kitu bae datang ka pae ge salat syariat mah tuh kos kitu bae atuh salah atuh henteu emang datang ka makom eta aju engkena ka surga apa ka neraka atuh pan lain nu urang surga jeung neraka mah nu Allah engke bae minta ka Allah tuh nu dipasinikeun ge surga jeung neraka pan ari ieu mah nu geus pertengahan endek naik ka alam malakut geus lain nu dimasalahkeun surga jeung neraka Allah geus mah keur lempang salat keur diuk salat makna salat nah kuari mah datang ka alam malakut tek ieu kapanggih rasa ieu dituangkeun walinu tah indek ngabahas walinu rene ti angel
Angin laksana maka bahasin jam 12 kurang ya. Sebab cahaya Gusti Allah lahir di tiap perkara sebab geus kaliwatan alam nasut geus melalui ngadeukeutan alam malakut nu kadeuleu teh Gusti bae sebab kuari mah ngalaksanakeun seluruh parentah Gusti boro-boro nu fardu nu sunahna ge terus bae nu mantaknya nama dina poean rebo wakasan ge salat bae ku resep-resepna ka salat urang mah aya salat aya rebo wakasan salat aya subuh kodo. Atuh balik tadi balik disengsarikeun ku Muhammadiyah ge ate mang sengsarikeun. Ate mang sengsarikeun geus kudu nyaritakeun salat rebo wakasan aya masih kene salat subuhna mentangna jam 7. Isina tuh cek malaikat budak aya salat dapil bala ayu bae bungket kena bala aya subuh nu fardu. Teu beres sih budak. Ustad Golkar kajian ngomong guys. Nah, lamun urang geus kaliwatan tah, geus kaliwatan 50% geus mendekati alam malakut. Antara alam nasut jeung alam malakut nu kudu dilaksanakeun adalah syariat di mana geus datang ka pertengahan geus mulai kuari bertorekat karasaeun kunyana rasana kuari mah geus aya suara ge moal kadenge urang keur salat aya suarana naon moal kadenge. Kuari mah aya misalna kitu naon ngaranna reungit geus moal karasa. Rasana geus pindah tadi mah syariat. Salila urang bersyariat dicocor reungit ateul bae. Dicocor reungit ateul bae. Urang ke salat tapi salat syariat aya nu liwat di kaca si mimin atuh kadeuleu bae. Begitu walad dolil batur mah amin kana amin. Itu syariat mah kitu bae. Geus moal henteu syariat mah kitu bae. Lapar karasa laparna, tiris karasa tiris syariat. Begitu geus datang ke 50%, urang teh mendekati alam malakut. Geus aya reungit geus teu karasa, leuwih cinta ka Gusti, leuwih rasa ka Gusti batan reungit. Teu naonan reungit. Lapar geus teu karasa lapar ketika urang salat. Tiris geus teu karasa tiris ketika urang salat. Salat teh heula ieu, dina salat teh heula engke di luar salat lain deui. Di salat teh teu kadenge naon hiji be Allah, pokoknya keur salat lantaran maksud datang ke Allah, sedangkan Allah aya di dirinya aing teh rahasia sia teh rahasia aing, atuh lamun sia rahasia aing rahasia sia, pan gerak sia teh gerak aing teh atuh kuari mah aing teh pangeran sia teh cinta ka aing, atuh berarti kuari mah sia teh salian lain aing teh eta mah ngomong, lamun eta ngomong dibuktikan ku urang nu bersyariat murtad kudu baca 2 kali syahadat. Ya ieu mah lain, ieu mah geus alamna di alam eta tah. Membaca hikam teh kudu nyaho alamna, ieu teh keur aya di dimensi alam nu itu. Anu boga perasaanana jeung Allah bae, teu murtad emangnya nama keur jeung Allah bae ma fi jibatillah. Lamun kurang diterapkan di syariat murtad kudu maca 2 kalimat syahadat. Hulul teh iyalah udah dimasalahkeun. Geus kudu bertahap-tahap tah lantaran sinar Gusti Allah aya di tiap perkara nu kadeuleu teh kuari lain perkarana tapi sinar Gusti Allah na carita sinar berarti Gusti Allah na atuh kuari mah hese nyaritakeunana lah kaditu nama mantap kurang teruskeun bae ngajina. Kumaha wa malam yazuk saja lemah nun can ngarasa datang kadinya atuh walam yasadu jeung can nyakian kadinya bahwa amal basiroh eta mah jelema buta mata hatena kos urang kabeh ieu jelema buta kabeh lantaran can pernah boga rasa nikmat ngahareupan Gusti Allah lebab jeung Allah lagi jauh jasa pan bisa nyaho jauh kahalangan ku sepupi kahalangan deui ku investasi daging di Cisoka pimpinanana sa nah kahalangan deui ku Golkar kahalangan deui ku PDI kahalangan deui ku MUI kahalangan deui ku Depak kahalangan deui terakhir kahalangan ku salat Allah kahalangan salat urang mah maksudnya salat lain deuk Allah ngahalangan mata ieu mun dicaritakeun di syariat bingungin tuh nu kakarak mimiti ngaji mah berarti aing ulah salat teh hikam teh sing hade nu manta ge loba nu dilarang ku guru-guru baheula ulah
ulah paling jeung santri lugot bae ulah disurah ai lugot mah teu nanaon ai di lugot mah sieun menang lugot ti guru lugotan ulah disurah ulah engke na sasar mimitina mengenaheun ka dituna sasar aja ngabohongan diri sorangan can datang bohong sakumaha urang ngawurukan alfia urangna encan bisa ngaji nahu atuh bohong ka dituna sasar engke ngajina ka dituna Zaidun Doribin cak nu gadegeun pan Zaidun Doribin ieu engke ge kitu tah lamun jelema ngaguruan hikam encan boga rasa engke lah ahli hikam nonton TV ahli hikam engke dibawa ku lurah kita naon ngukur sawah batur penting etis tukang ngaji hikam tapi nyana dakwahna di pendopo hampura pun lain tahapan tuh pokok gitu. Nah, mentek cek di dieu ge panjang-panjang nyarita amat lah atuh wa malam yazuk saja lemah nu can boga rasa lantaran hese nyaritakeunana kudu mamawati mimiti heula dina masalah alam-alamna. Kadua dina masalah kasabna nyana ibadah datang ka mana. Engke mindahkeun rasa engke tah kulantaran encan boga rasa awalam yasub atawa encan nyata encan datang ka dinya bahwa amal basirah nyana buta mata hatena geus bersyariat bae tah mah nu bagus ngaji bae unggal minggu di handapeun tangkal Ambon mahrumun mahrumun dataan musyahadatil haq di halangan tina neuleuh ka Allah hese nyaritakeunana cak musonif geus bae lah engke tungtung nama jelema anu henteu deuleu bulan pasrah bae ka nu sok neuleuh bulan jelema anu henteu pernah ngitung bulan pasrah bae ka nu sok ngitung ge aya di tungtungna jelema anu henteu pernah nyaho kana rasa pasrah bae ka nu geus nyaho